Di hiji poe aya sababaraha murid anu kaberangan akibat pas peutingna begadang wae. Masuk sia. Ayo. Tegung si Lila, datanglah si Maya anu datang bari rurusuhan bisi kaberangan. Assalamualaikum. Salam. Kabarang, dia mah bisa naik guru. Acan, kemana wae? Lagi beres-beres. Aduh, buntung we, teu kabarangan ge. Sameme abus jam pelajaran, si Maya digeroan ku guru BK akibat sering telat. Aduh, anjir, BK. Emang kunaon gitu? Gara-gara kabarangan wae. Da maneh mah begadang wae atuh. Beres main. Oh, moh. Assalamualaikum. Tumben mana teh yang geus datang pisan di kaberangan pisan. Da ayeuna mah teu begadang jeung jalan lagi teu macet jadi teu kaberangan. Mei tugas pisan. Tugasan mana? Matematika. Emang marane Acan? Acan. Acan, aduh. Acan. Rusuh tadi teh. Acan poheueuy terus rek ngiron kitu ka urang. Aya budak hiji ka mana? Geus datang Acan. Tadi mah ka BK. Dipanggil ke BK eta kaberangan wae da. Ya, anggar budak eta mah neangan masalah deui. Ya geus lah. Geura ngerjakeun eta PR bisi ditagih ku guruna. Ayeuna mah mana ngomong jawabana. Orang tadi Matematika. Emang rek diburuhan naon lamun ditironkeun? bukan naonnya. Henteu nanaon. Ya, atuh teu adil. Urang mah capek-capek mikir marah nungeunna nyali. Sudah tadi terus Urang mah naon jawab. cilok. Cilok tapi saminggueun sok. Bangkrut atunya duit. Ya bae atuh daripada ayeuna dicarekan ku guru. Jeung atuh geus sok bae ditraktir saminggu. Heuh sok wae. Deal. Tah nya tong hilap kanu janjina nya. Nya. Tapi ra cilok kok. Nya sok ayeuna kerjakeun bisi. Ke guruna kaburu datang. Nuhunnya. Nya abi bade kacai heula nya. Nya, mangga. Anjir barudak udah dicarekan geus ya guru. Capek. Udah mah. Kerja dah kenal dia. Iya udah pernah ke Acan. Emang ya PR. Ya, tapi bisa main. Kurang acan juga udah mampu minum lah. Ngan hiji urang ge. Tadi mau ada ih, centong lagi itu. Surang nulis di naon atuh. Saterusna datang si Amey nu karek balik di cai. Jam pelajaran abus, guru oge abus, jeung barudak dialalajar. Pas jam pelajaran beres, si Maya kakarek balik deui ka kelas. Assalamualaikum. Nane kemana wae? Baru teh lihat teuing. Bukan lah barudak, kadang ngobrol ada yang biasa mah kamarannya. Balik atuh. Misalnya mungkin parah. Ayo mana sebenarnya dia rek sekolah teh sih. Lu penting mah duit jajan aya, absen hadir terus surangan terus. Berapa? Balik. Ya udah pertama. Langsung balik ya teh. Balik. Sanggeus bareres, si Nabila, si Ranti, jeung si Amey oge balik ka imahna masing-masing. Amanat ti carita ieu, tong sok begadang wae akibatna sakola jadi telat. Tugas oge teu dikerjakeun. Sare sesuai jamna, ngarah teu kaganggu kanu urusan anu lain. Ngarah bisa ngawujudkeun oge sagala cita-cita anu diimpikeun.